Barang-barang kieu mah ngeunah mentis euy, mantap komo di tengah sawah. Segernya. Jangan angin aja, no jangan. Iya we nuju renang ya. Oh, nuju renang. Alina tuh. Nuju petis ada jika nu nikmat itunya petisnya. Heeh. Si karosan bibir atunya. Karosannya salit. Kok dua alit ge wae. Ini. Haseumnya. Ieu buah menang madog teu mah anjing asup kieu jangan li. Ih, teu mah dong ieu mah. Menang ukeun, man. Ukeun. Teu aya jalmina gini kan. Sesuai di sana. Cik jangan li atuh. Naon? Tah eta Belepotan. barang mah teh jiga we budak alit jangan anggi mah. Ih, Era ku tato atuh eta jeung geus kumisan ih. lap atuh bi. Ih, Aya lap teh bi. beneran lap Lap. atau saat sekedap atuh. Yang anggi ih mah di balepotan kieu ku bibi wang ngelapnya. Oh. Ya wang ngelap celik. Enggak ini. Naon ieu? Calik atuh ku bibi keur dilap. Mun ikut cangcut atuh bi. Kan taya dilap atuh. Boba sereng. Enak banget sih. Iya ih, enak ya sore-sore nongkrong di sawah ya. Enak dong. Iya, kamu apaan sih? Ih, kamu. Ih, kamu pegang-pegang ih gak sopan Ih, ih. biarin dong. Gemes tahu. Ih, bukan muhrim keles. Ih, apaan sih Anyang? Ih. Lah ngarunah kieu taris kieu di tengah sawah mah. Saya mono ieu cai. Wah, ini mah tempat pisan. Bener. Anjing, goblok. Oke guys, buat kalian semua yang masih merasa jomblo, yang susah dapat pasangan, kalian tetap sabar dan tetap terus berjuang. Ingat pesan dari teman saya, dia punya kata-kata mutiara. Kalian mau dengar kata-kata mutiaranya? Ini. Kapun kap skili papap stikak sing priu. Lai. Buat kalian yang susah nyari kerja, sekarang lowongan pekerjaan susah. Kalian perlu tips-tips ini. Dengerin nih tips-tips dari teman gua. Pohai niang pohai posen pohai niang chi pen wo chi chi chen wo chi ai sen liang tai pohai ni sinครับสวัสดีครับลุงindah sekali pemandangannya ini, apalagi cuacanya sangat enak sekali buat ini buat berjemur. Aduh, anginnya sangat sepoi-sepoi gini. Aduh, Nyi. Lagi berjemur. Berjemur mah di pantai lain di sawah. Ih, ieu teh saking kulau budget, abi geus teu boga duit, jangka pangandaran, geus semuanya di sisi sawah atuh. Wah, kayak diperkosa kuno ngarit. Salam dari Tasik. Wajib goblok. Oke guys, kali ini gue lagi jalan-jalan di sawah. Tadi gue habis ngurek, sama gue habis habis ngarit buat sapi-sapi gue. Dan kali ini gue mau nge-review orang-orang yang lagi ngompol. Kita mau ciduk guys, kalian ayo ikuti saya.
kita harus ciduk orang-orang yang selalu kiih sembarangan. Let's go. Oke guys, ketemu lagi. Ini ada orang yang sedang kiih guys. Kalian mau kita kagetin aja ya guys. Kita rewas. Oke guys. Ayo ikuti saya guys. Nah, ini guys dia lagi kiih guys, lihat. Wah guys, di sini ada monster rumput guys. Suara ya. Monster rumput guys. Mantap. Gede goblok. Gede goblok, woi. Gede. Duh. Capek euy. Bolak balik ke Kamboja, terus ke Thailand, balik deui ke Ciawi, ke Garut. Itu can payukeun wae atuh gede teh. Banyak wae kudu dipostingkeun kana Facebook kana jual beli handphone Tasikmalaya mah guys euy. Kudu kumaha tuh ngajualna nya, capek aing jualan gede big oh. Teu payu wae anjing. Padahal mah aing teh jang mencari sesuap nasi, tapi nah tukang nasgor mencari sesuap nasi tapi nasi teh dijualan. Aneh aing mah. Bae jualan di Gede beg. Gede beg kanggo moe pade si mama. Wah, walau dagang gede big di sawah tuh. Bisa nemelina. Atuh kan ikhtiar mah kudu di mana wae tempatna tuh sogan we atuh di sawah ge aya nu meuli gede big. Upload ke Facebook. Wah, kana Facebooknya. Bener anjing, soalnya tadi saya jualan geus ka Brunei, geus ka Thailand, ke Garut, ke Ciawi, teu daek we payu atuh. Wah, capek asup ke Facebook. Karena Facebooknya postingkeun kana jual beli HP Tasikmalaya nya. Nuhun atuh nya. Ari ku kitu mah. Nuhun Jang. Bayu. Dah. Kenaon maneh? Kering nyaitan iya kenteng. Emang nah anjing aneh nyaitan teh kenteng. Hujan anjing. Bisa kebasan. Ngan ieu rada hese. Tolol anjing nyaitan mah cangcut, baju. Oh, emang teh kudu kenteng? Atuh kenteng mah tenan naon kabasahan ge. Ai sugan bisa bahas ya tuh da. Ih, pelaguk anjing ih. Asupkeun deui, tolol kita meuni eueuh kegiatan kieu atuh euy, karena rasa kieu atuh. Mending kena uang nostalgiaan yuk jika budak jika bahasa kerleutik geuningan arah. Sudah taranya. Heuh nya nostalgia kaulian zaman baheula nya. Kayak naonan belum sayur atau belum sumput atau naonan? Memundingan. Memundingan ajak bangkong teh. Ajak bangkong. Yuk, wang itu ngetanya. Hitung. Sok cing ciripit ulang bajing ka japit ku bulu pare seseketna. Pada dalam mau wayang jekit nong. Sudah tadi baca ngerakeun RT. Terang sangkalina naik 5 kutip. Tipung jeung galeno anu burung jeung nu gelo. Si eta bagian nu kituna berarti nya. Sok. Sok buru atuh. Eleh anjing. Ayeuna lah. Siap nya, ayeuna nya. Anjing, goblok. Aing bogoh kau itu anjing. Sini eta? Heeh anjing. Nah, tulisieun nya. Atuh geulis eta. Tips menangkeun kumaha ada ge. Soalna gagal we aing anjing. Awalnya mah kudu diperjuangkeun udah ge. Bari diudag. Ki, Woi, aing sarada baik ka si teteh eta euy. eta tulisnya. Tembak atuh gitu mah. Tembak wae. Anjing kudu tembak tuh. Tembak wae ki. Tembak lah. Wah, tembak wae nya. Ampun. Tembak ge ku aing, tembak. Aku masih perawan. Tembak ge ku aing. Anjing, punten atuh si teh goblok. Sia owanianan anjing ngalewat ke daerah aing. Teu ih. Goblok sia owanianan anjing. Ampun. Japren heula goblok. Ampun. Japren ka dia mah kudu aya udud-ududna atuh. Udud. Lontong sia anjing. Ampun. Ih.
goblok mah. Ya, Udah lah goblok. Iya. Kau yang bijakan kanjek aing sia gerani awas we ini. Jik anjing teh sia da mah kontak sia lah. Ah tuh mana di itu anu malak aing ini tadi Di balak salah kusaha sia. di itu preman Di balak Mata naon? urut nih. Urut eueuh dibawa. Sabarkan jeung aing hayu. Nang sabarkeun dah. Aing. Lontong. Aduh itu Oh iya sia. eta Sia. Ya naon? Malak aing. Nah, ampun. Hapunten. Tanya ku abi di wehkeun deui kasih dedena karunya. Punten ya. Wanianan. Punten lah eta aduh. Nakal. Gak boleh ya. Jangan gitu lagi. Yuk, pulang. Ya ampun, akunya digodain. Ya ampun, akunya digodain. Sabar, aku jadinya sabar.